bakal ngagolontor dan barokah kehidupan kita kurang sadayana naon dong teh hiji sholatul jamaah. Yang kedua, cek akhirnya dari kemana makanya bisa baca ganti surat Al-Quran. Ini mau budak di Bandung mantan ku aceh apa kuliah. Ayo, begitu ada nisab berjamaah di akhirnya dulu air bacaan naon diprotes dulu. Untuk buka surat simpenan, maca ina'a, ingat ina'a kayaknya, nanda ina'a kayaknya malu aki-aki ke sekolah ibu. Ke sekolah tak protes yang sarwa maki-aki ke sekolah. Geus mah geus sekolah sakeudeung panyawatan terhadap pikun padegan geus marada pikun keur kelarna boga penyakit bengek nya botak nya batuk aki-aki teh boga penyakit be pada geus sekolah tak boson nopo kabari hitun begitu salat isya ayo gerak komak urang berjamaah deui komak cenah teh ki awas sudah kuliah deui moal beres Fatihah beres begitu walau bolin amin tidak waktu cenah teh masa naon bisa maca ina'a lainnya maklum aki-aki di sekolah satu di sepikul pohon deui ina'a teh ketika pagi sungkeuna begitu maca ina'a teh bismillahirrahmanirrahim ina'a kan kausar farhon rabbika wanhar ina'a kan kausar farhon rabbika wanhar ina'a Injil ada kusimen tak bisa lagi tetap akan karena siapa inna syari akan buat abad ayo aki-aki geus makolot batuk dulur ti handap sakitu ge alhamdulillah aki-aki geus kolot nya botak nya batuk daek sok meninggalna aki-aki botak batuk geus kolot daek salat daripada pemuda jag jabrik teu daek sok pertanyaanna ibu ya nuarana yang mending salat atau nabi di salatan mending salat atau nabi di salatan hari ini di salatan sahaja numaon ada nomor kana di salatan atau nabi di salat ke di salat kan ditangtungkeun kitu atuh ngabudak deui wayang mau gereja ku aya pahami leutik mau di salat-salatkeun ayo tangtungkeun budak deui tangtung budak lain di salatkeun kaset nu mau tadi salat yakin sadaya nu hadir bakal maot yakin kira-kira maot ning awewe hilang ning lalaki heula laki ulah kenapa abang menyewa ka laki boga kakak yang dibere amit amit ka salaki dan udah mau karena ngomong kan dia jadi kami ya masalah laki awewe macain dari kapila nu maot ibu mending nu kolot heula mending nu marah heula tuh coba ada kolot udah aku tak mau ini mah yang berhubung minta warisannya bagaimana pas awewe itu cikal dia warisan parabun ya nu maot pasti anu hirup pasti bakal mau kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa yang hidup itu pasti akan mati nu maut bisa jadi dicokot tidur itu heula tuh dipapai ka tukang lapas kawan heula muter ka jalan balik di ka hareup ka tengah muter di ka dieu tukang son ka papai banser kagak terakhir ka dieu ya tuh pandeuri ucap terima dan sababna apa morakene harunya ajeuna morakene mangkene budak alhamdulillah ajeuna budak teh nembe 5 nya lomba biasa we atuh biasa we hari ajeuna loba budak nya kayak jaluk wajar namun ustaz ajeuna loba budak wajar man sababna wajar sama ustaz antara nyuguran ka mana-mana aya teh ustaz sok nyawer di order tunggal dipanggil ke kedua malah aja lamun ustaz nyawer rek kumaha santri nya cenah guru kencing berdiri murid kencing berlari kumaha atau tapi aya jaipongan ustaz dihokan ku sinet bapak ustaz teu hebat kami rasa kenal bapak ustaz anu mana anu kenal anu mana bapak ustaz Lukase
Dulu Ustaz RW kita menanti dia saudara coba maka pusana tara hiburan kemana-mana ya budak kalau akan tadi teh balik pengajian ke kiri sarjana hayang seger hiburan dalam kemana tadinya ke balik kaji di luar kota ya supaya jangan pikiran tuh deh hiburan nanti kemana tadinya ke ada siapa poin Ustaz ada sasar rumah berapa gitu ya kata pantas Ustaz kalau budaknya karena bos singkatan Ustaz usaha tara anak dan beras alhamdulillah kita bingung balik lagi lihat pusing-pusing hiburannya namanya katanya ada ya yang tanya-tanya dan alhamdulillah anak hiji akhirnya nanti naik SMA izin Allah kelas 8 SMP kelas 10 mengambil banyak harus hafal hafid Al-Quran 30 juz di dia dirawat merta alhamdulillah ibu hoyong budakna hafal Quran hoyong ayatnya bukan pemajikan hafal Quran naik daftar tes alfiah lah kuing masih ya Allah anak ajangan birakuh nak untuk para runtuh ya nomor 2 alhamdulillah uce beruyuh kata anak-anak nomor 2 itu kayak pesantren maka budak-budak kelas 1 di imam kelas 2 dididik karena di imam mangkatkan begitu kelas 2 naik kelas 3 teh tanpa pesantren gede umurnya karena 15 tahun tapi ayeuna pesantren geus 8 tahun maka kapan umur 15 tahun teh selesai 30 juz naon sababna bapakna tetap unggal datang ke pesantren lain kumpul mere duit jeung bapakna dipariksa bacaan anak dipariksa hafalan anak teu meunang toka balik cara menang hafalan anak target minimal 1 tahun 5 juz beres 30 juz gak bener ayeuna teu diajar ilmu alatna diajar alfiah diajar segala macam dan sebabna akan terjadi penerus perjuangan orang tuanya para alim para ulama datang alina sarua mangga urus budak di imam dengan wingnya urus dengan anak batur bikin budak tinggi ka batur sakali orang mata kelas 2 mangkatur deui ayeuna kelas 5 tulis euy pokona tulis tiga ibu dan anak apa pada ke masalah kaset alhamdulillah mata lulus SD teh ayeuna acan tara kelas 5 geus deukeut 10 juz materi nepi target lulus SD 15 juz sampai SMP selesai deui 20 juz beres SMP SMA diajar yang perdalam ilmu alat perdalam dunia ailanina dimimiti sorotan dasar-dasar diajar tasrifan kepilih kasar dalam ilmu nah gitu hafalan ke SD serta SMP diajar pengembangan ilmu SMA kuliah ke sabodak rumah budak Anas jadi dokter hafal Quran alhamdulillah namun nasibnya jadi polisi hafal Quran jadi pejabat hafal Quran jadi pengusaha jadi ekonom ahli nobege anu ahli agama hafal Quran geus boga ilmu maka saya produk di mana mau dibawa ke mana-mana hiji-hijina ilmu bisa dipakai pergaulan ke mana-mana ngumpul ilmu agama ibu gaduh putra jago bahasa Inggris jago matematika hese dipakai gauna dan sababna geus sadaya jalma urusan matematika dipakai ya tapi lamun jalma mengerti ilmu agama ke masjid asup di lingkungan diterima ke mana-mana dinantikan ilmu agama mata santri ulah letik hati ya alun ya sadayana santri yakin nah sababna barokah pesantren bakal digunakan ke jalma-jalma anu dengan ilmu ujung-ujung barokah di dunia karena pesantren karena sakalama jalan ke surga wae digampilkeun ngomongin kakek urusan dunia na insya Allah nomor 3 ayeuna teh kelas 2 bulan hari teh naik kapanan pangkat gede ka pesantren geus siap nomor 4 alhamdulillah leutik keneh lalaki kasep juga bapana 2 tahun setengah berenang terakhir beren nomor 5 harus tahun dari saeutik alhamdulillah loba ustaz mah budakna daripada dulu anak copet ini keneh anak ustaz betul anak copet atau bina anak dengan bawa dulu tak apa lagi alhamdulillah tapi mudah-mudahan kalau dak udah masa dayana sing jadi kurang kali anu soleh segala soleh amin ya Allah ya Rabbal nah anu katilu teh kasratul doa urang di mana hayang seueur barokah kehidupan kedah seueur doa pada salat sok doa ayeuna saatul ijabah ketika azan sareng qomat saatul ijabah namun khatib berkhutbah antara dua khutbah sok ngadoa namun setiap minggu selalu begitu datang
sholat Jumat ba'da asar menjelang maghrib itu pun saatul ijabah. Maqam ijabah mah aya di Mekah di ditu, aya di Raudah di Madinah di ditu tah saatul ijabah. Urang tidak apa begitu turun hujan ngadoa eta geus sami nyebutkeun saatul ijabah. Di mana urang seueur ngadoa maka insyaallah hirup urang bakal dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu opat nu terakhir setelah kita sholat berjamaah kemudian berbuat baik kepada ibu bapak, indung bapak urang anu tilu teh, indung bapak ngalahirkeun, indung bapak mertua jeung para kiai para ulama guru-guru urang, kemudian anu katilu seueur ngadoa, nu terakhir nu kaopat nu bakal ngadatangkeun barokah ka urang sadayana naon kasratus shadaqah, perbanyak sedekah. Borok ibu lamun dina dompet duit teh aya 5 ribuan, aya 2 ribuan, aya 1 ribuan. Nu disedekahkeun anu mana? Nu 1.000 teh keretasan aya 2, aya nu lecek, aya nu jeger anu mana? Tuh urang kotak amal teh 1.000 lecek eta ciri jalma orek keur amal sorangan wae orek. Mumpung bulan Rajab kene disebut Allah inna iddatasy syuhuri indallah. Saenyana jumlah bilangan bulan anu di dalam Gusti Allah sadayana aya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dina antara 12 teh aya 4 bulan anu dimuliakeun. Satu di antara 4 bulan tersebut yakni bulan Rajab. Tah Rajab mah barokahna teh dileberkeun ku Gusti Allah. Matak sok seueurkeun sedekah. Tadi lelang amal lelang jariah dengan teh sabaraha? Kayaknya 2 juta, mudah-mudahan hasilnya 2 juta kayaknya bangun madrasah, amin. Silakan ya DKM panitia di dia persiapan bangun madrasah. Intip ibu teh kira-kira butuh naon ya panitia, butuh semen kirim. Nah dan satu ke bios agung alif tergantung kemampuan. Yang jelas ketika sedekah terlebih saat ini kita sedang banyak bencana wabah virus corona aya di mana-mana. Lamun hayang ditebihkeun tina bala as-shadaqatu tudkhul bala. Dawuh kanjeng Nabi yang namanya sedekah itu akan menolak bala. Maka ternolak virus corona dina bulan Rajab ayeuna lain muncul seueur ngadoa ditambah urang kuda seueur sedekah. Siapa ibu sedekah siap? Ulah dibiasakeun leutik we diajar. Biasa 2.000 bapak dina Jumatan tingkatkeun 4.000. Geus biasa 4.000 tingkatkeun jadi 5.000. Geus biasa 5.000 tingkatkeun jadi 10.000. Nu biasa 10.000 terus tingkatkeun sesuai dengan kemampuan kita. Yakin semakin orang banyak bersedekah garansi jaminan Allah menjaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan maka bakal dibalas di sisi Allah 10 kebaikan. 1.000 digantos sanade 10.000, di mana sedekah 10.000 bakal digantos Allah 100.000, bahkan diantawi satu Gusti Allah bil ghairi hisab, bahasanana dengan hitungan tak terhingga. Banyak orang kaya dengan cara Allah, di antaranya adalah mereka dengan banyak bersedekah. Ayat ibu anu iuranana unggal tahun era Jaban aya muludan ngan 5.000 ayat ayo rajaban hadir pang harupna ayo suri pang tarikna iuran pang leutikna amin. Geus terusum ayeuna mah 5.000 ibu lamun hayang barokah raja tingkatkeun biniatan wah sakedeung rajaban geus kumpul-kumpul rek disumbangkeun ka panitia naon hoyong barokah bulan Rajab kumalantungan sedekah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari yang singkat ini dapatlah kita tarik kesimpulan. Yang pertama, peristiwa agung diisrokan dan dimirajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat terbesar kedua bagi baginda Nabi setelah mukjizat yang pertama dan utama yakni Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj ini adalah kita mengingat betapa dahsyatnya kejadian ini. Akan tetapi Rasulullah dididik oleh Allah, dibersihkan dulu hatinya, diisi dengan hikmah, diisi dengan keyakinan keimanan kepada Allah untuk bertemu baginda Rasul. Maka hikmahnya bagi kita adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, yuk kita bersihkan hati kita daripada penyakit hati, penyakit ujub, riya, sum'ah, takabur, sombong,
kikir, hasad, hasud dan lain sebagainya. Namun sebabnya sebesar biji sawit saja ada kesombongan dalam hati kita, ada rasa takabur dalam hati kita, niscaya surga mau bisa nerima kita jalma. Najan segala kisah sawi ayat sifat sombong di hiji jalma, surga mau bisa nerima. Nauzubillah min dzalik. Dan bulan Rajab ini dipilih oleh Allah adalah bulan yang mulia sampai dicatat dalam surah At-Taubah ayat 35, dari 12 bulan, 1 bulan di antaranya Rajab karena diciptakannya dilaksanakannya peristiwa yang agung, yakni peristiwa Isra Mi'raj, sehingga bulan Rajab pun adalah bulan yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama yang ketiga memberikan arahan kepada kita. Mereka sepakat pintu keberkahan itu banyak, akan tetapi arba'atun min asbabil barakah, ada 4 perkara yang menjadi penyebab datangnya keberkahan. Yang pertama, sholatul jamaah, sholat berjamaah. Mudah-mudahan bapak-bapak nu hadir sholat subuh sadaya yang berjamaah, amin. Ibu kumaha sholatnya? Bagi perempuan yang lebih baik itu sholat di rumah. Wah, jangan ambil yang ingin pahala berjamaah, cukup mengarahkan, mendorong, mengingatkan para suami dan anak-anak laki-lakinya supaya berangkat ke masjid. Maka seorang istri yang mengarahkan suami, mengingatkan suami untuk berjamaah di masjid, istri tersebut pun sama memiliki ganjaran atau pahala berjamaah, nilainya seperti yang dimiliki oleh suaminya tanpa mengurangi pahala suaminya. Subhanallah. Jadi dimulai subuh ini ibu bapakna gugakeun supados angkat berjamaah ka masjid, sadiakeun sarungna, pecina, acukna nu sae, bahkan sajadah antara mustorbana. Dorong para suami dan anak laki-laki kita terutama untuk berangkat berjamaah ke masjid. Kumaha jangan aku boga minantu teh kedul, ingatkeun minantu oge supaya makan ke masjid. Setelah sholat berjamaah, yang kedua pintu keberkahan yang utama adalah birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Orang tua kita kata baginda Nabi aba atas salasa ayat 3, hiji indung bapak ngandung nu ngayuga, 2 indung bapak mertua nu ninggalkeun urang sadayana, nu katilu para kiai, para ustaz, para jamaah, para alim, para ulama, guru-guru urang anu ngadidik urang, nganterkeun hate kayakinan urang deukeut ka Allah jeung mahabbah ka Rasulullah. Anu katilu pintu keberkahan naon? Kasratul doa. Urang geus seueur ngadoa. Komodi ayeuna keur aya wabah bencana corona, minimal doana sok ngiringkeun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minimal naon deui baca silakan, bade selawat tidur belum silakan. Abdi mah aya apa lu biasa baca naon? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan dawamkeun keur nangkal penyakit musibah wabah virus corona kada seueur ngadoa. Wa asru doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari Muslim menjelaskan doa yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi, doana disebut satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sabaraha kali Rasulullah memberikan contoh ba'da salat maktubah salasa marrah seueurna 3 balen. Nu terakhir supaya urang dibarokahkeun hirup banda harta urang dimanfaatkeun jadi masalah dunia akhirat. Naon nu kaopat? Kasratus shadaqah. Urang kada seueur shadaqah. Ibu du bade ngaos enjing poe minggu mingguan niatan ti bumi candak artos anu sae diterbaikan ke shadaqah. Bapak bade angkat jumatan ulah poho sakuan lain unggul inget ka warung lain udut kumpul lawan biteh jumatan oge siapkeun kangge shadaqah. Karena shadaqah terbaik itu akan mendatangkan berkah. Bahkan Rasulullah menjadikan as-shadaqatu turfa'ul bala, yang namanya sedekah itu nolak bala, terutama urang ketika ayeuna dihantam ku bala bencana virus corona. Di antawisna doa nu sering kita dibaca wayahna ayeuna subuh ayeuna mah sok ditambahan lain mengul-ul biasa ditapihan sareng kunut dan sila. Urang nyuhunkeun pertolongan Allah
sangkan kurang sadayana kula warga muslimin muslimat umum salam dunia supaya ditepikeun ditolak eta balak ditolak eta persoalan enggal-enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sadayana panginten sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna ka hartos ibu kantos. Jadi aya sabaraha hiji pintu barokahna Bu? Aya hiji. Naon? Tuh can balik geus kararoho salat berjamaah. Tak catat bapak-bapak. Ulah teh dia rajaban tahun ayeuna kualitas dan barisan berjamaah sudah semakin meningkat. Amin. Kedua naon? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Indung bapak teh sabaraha hiji? Aya 3. Hiji indung bapak anu ngalahirkeun. Kedua indung bapak mertua atau pimitoha. Katilu para guru-guru urang sadayana, para kiai, para ajaran, para alimin, ulama. Mangga. Nu katilu anu katilu naon? Kasratun doa kadaseueun ngadoa, terutama doa yang sering dibaca oleh kanjeng Nabi yaitu doa sapu jagatnya. Terakhir kaopat naon? Kadaseueun sedekah. Ya jam santri keur masantreuna kudu ngeureuyeuh sedekah. Kada pula kadang-kadang diberi duit sakutu disiapkeun sadayana ngeureuyeuh sedekah. Sabab sedekah lamun teu dilatih teu dibiasakeun ti alit yakin tapi kada dewasa ge boga banyak korek alias perege hese. Maka kada dibiasakeun ti alit kere sedekah. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin sadayana diberikan para guru, para kiai, para ajaran, para alim ulama. Rancangan malam hari ini, Isra Mi'raj malam hari ini adalah Isra Mi'raj yang menjadikan datangnya keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan berkah doa bersama kita dengan barokah rancangan atau Isra Mi'raj ini Allah segera mengangkat bala bencana virus corona agar semua kaum muslimin khususnya yang hadir di jalan Allah disehatkan lahir dan batinnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana sini paparingan rezeki anu barokah, umur panjang anu barokah, harta banda anu barokah, keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, dipalabarinan hidayah urang kali anu soleh sinana soleha, sehingga urang sadayana sing paparingan istiqomah ibadah sampai maut menjemput husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulah waqabubar satajan doa dipimpin kula semua dia sakita lupa pihatur sanita wasin dari cari parapatan hapunten abdi hapunten pilih ayat kalepatan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah berjumpa lagi. Sekian dan demikian burung irian burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Daun eri daun gedang betul beri hayang cangkeri dan batu culang cilur hayang. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.